أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa, maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahu lahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Cekna insyaallah. Janji. Insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du ih kumaha wa'du deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab beusi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui. Tuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seni, iya mah pan bentek. Wah, iya budak janji doang maca sholawat padahal henteu. Janji Allah tengekeun supaya mantep, bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep, bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman
alladzina amanu wa amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus sholihati, enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah sia pae naik iman bae ka Gusti Allah, berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu iman jasa aing muludan ngulang tahun aku sadus bae kan iman, berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajeun sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho. Salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus 4 eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Nek salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeuragan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana budangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik.
Oh masalah. Mun kieu mah geus salat. Geus salat zuhur. Sabaraha rakaat? 3. Ieu budak kudu diservis ye. 3. Ke asar. Saya geus salat geus. Salat asar. Sabaraha rakaat? 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu. Mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gela nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun kawak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat ta kos kitu salibati Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Esya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep. Iya ulah sambarangan iya ayat mahal ya. Enggak sepenting masa sholat baik. Mana ya anak orang gitu bah. Kulo aja sholat dari khusus boro-boro sia aing ente. Enggak sepenting sarolat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat baik pokoknya mah. Ya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari jeung ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapak bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya salatna, asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean
bulan beren lain bulan-bulanan, tahun beren lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di sorga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Tiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ka Allah. Bongan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu. Asal iman ke pangeran Allah, pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana, bangunanana, situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah, dengan amal lu gampang asal beramal be pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu. Ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus. Tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Geus tiga sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakeun supaya khusu, emang khusu babari. Ustad ge teu bisa khusu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saha nu bisa khusu, jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Nyana kan nu bisa khusu. Lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah kara khusu. Geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak. Tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Hese ini khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allahumma akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala wa cak setan baru nih ya. Saya ayo gerak husukan, Gusti gerak husukan, ayo gerak husukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan, slek. Ayo. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika. Cincin berem bagus. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangara batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin. Geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Kos kitu salat urang. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah. Setan datang khusus nih cak setan. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang. Geser saya tiketa. Geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan salat. Waduh. Allahu akbar.
Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi subhanallah. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena dia. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok gitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan. Mang aing mah kos kitu deh kuadet, penting bae salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heulang geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teh khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek dia. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Kuasa bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu kan teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureugit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mantu matak laporan ka Allah tah lengkap
Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual maknu ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing benel manuk cet cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit mahnya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah
pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah panca petang jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku dibere na komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya gitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik maning di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan lu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah bareng neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah bawa nu gelis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh pan turunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah
sedangkan Kangjeng Nabi dek nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama aju kacapitan lain itu di deule batinna Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik, tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang, lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna narik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakina aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat cawrak di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk iraha khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaanana pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang benar apaan aing ngaji di Cilongot la nukallifu nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa. Cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutan wani henteu coba ka kasur ayo. Moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumah ge. Henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu geurang boh bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabud ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nya teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecerokan ku nya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan say mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ieu kebersihan sorangan ya Allah lantaran deuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan, waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah salah ngomong tuh budak. Waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka surga nya sia langsung pengen teu cak dongeng tanya di sorga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal cak nerakana emang kunaon gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cak aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cak kasarorga kabeh geus go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing
tungguan sia motor naon sia koreng disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teu teu bae eta keur cerita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teu budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabuhna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan getilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
jeung capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi parawan deui berubah banget ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu angger banget urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantap geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, aku mah gitu ya Allah ya Rabbi. Sehingga ade nyokot duit bank, sehingga ade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun, ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu. Nu penting alladzina amanu wa amilus naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauh asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri min tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganna. Urang kabehan asup ka surga beuh nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga buh munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana nang di surga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar surga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka kajen ku kumaha ge. Bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik melulu banyak. Sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napon di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh geus atuh nya ieu mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu oke jawaban mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah gedan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka surga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka surga kan nah ieu di surga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di surga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kumaha coba omongan anak? Wa qalu wallahu a'lam